sugan teu payu adut mah cicing wae di imah. Nah, karunya kumaha kitu, Kom? Isi teu payu, Bi. Aku naon ieu bisa lesot kieu. Pancen pan urang teh jaga angket teh berenah yang rumah tangga, ulin ka wewe. Alkebatan rek payu atuh sia wi. Kieu barudak datang wae nu karasel. Maha sangu asapcan. Maneh ngisi kanana oge kakara erek. Karasel sana tuh mah da eueuh pisan barudak ka dieu. Ma, aisina ngaji geus indeu can. Erek ngaji kitab adi maneh mati tadi. Atuh balikna peuting meureunnan si neneng ari teu beurang mah. Paling ge tos isa. Engke papagkeun ku maneh adut karunya. Wah, geus gede ieu atuh mah antep. Maneh mah boga dulur ngan hiji-hijina, joledar pisan ka dulur teh maneh mah kitu. Geus gerajig mah lah beda ngisikan gandeng tuh lah. Asurkeun atuh ku maneh seuneu tah. Ih, emak aya we pegawean teh teka cicing. Jeung barudak karehe teh kamarana tuh aya kieu can datang-datang. Kokom menyebutut baju teh, iraha beli deui baju. Alah, teh neneng aya teu nyawa ya kieu. Wah, geus ibu ngaos teh neneng teh. Ah, rek ditu bae rek disamper. Aduh, saina leutik pasti urang loba ieu. Ah, engke mah rek ngalah urang deui jeung si Ibi engke mah. Ah, mudah-mudahan aya si Ibina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kokom geningan. Di mana, Kom? Ah, aja kokom teh ka dieu nyambar teh neneng adut. Panteh neneng mah ngaos kita tadi ti siang. Aduh, kumaha kitu kokom eueuh batur. Sahadut eta sora si Kokom. Mak ngajak ka dieu Kokom. Bi, nuju naon Ibi? Yap ka dieu nyi, ibi mah bade ngaliwat. Ibi can nyemet gambar meuni poek. Acan lah, ke sagedak deui da beurang kene. Adut nah teu among. Nembe uih ti kebon Kom ama. Nantos naon adut ka kebon wae. Ih kan adut mah tos buburu baba di Mang Ajo tadi. Kokom ge tos uing ngadit dah ibak heula terus ka dieu. Aku Kom beteu ngaos. Pre heula Bi, kokom mah meuni capek pisan. Nah, tos naon Kokom bet nyebut capek sagala. Tos ngadit Bi jeung emak. Nambahan deui Kom domba teh nu si Bapak. Nya adut anakan deui 2. Atuh meureunnan Kokom diburuhan ku Bapak ngarit oge. Lah kokom mah mun diburuhan teh jang beli tiung we. Ya untung atuh Kokom sakitu ge diburuhan. Adut aya wae kitu tara maranan. Maranan ka saha atuh Kom da adut mah teu boga awewena oge.
Sugan tepayu adut mah cicing wae di imah. Pagawah wae neng kokon ngomong ada adut mah lain tepayu tapi can hayang. Geraneangan awewena adut bisi jadi bujang lapuk. Tah dengekeun sadut kumane si Kokom. Lah si kokon mah kakak ngacaprak wae. Lain ngacapra kokoma karunya we ka adut. Nah karunya kumaha kitu Kom? Bisi tepayu bi. Aduh kokom aya kumaranna mana ngomong teh. Apan bener adut? Dut ari sawah anu digirang geus ditempocan. Enggeus tadi mah kunaon kitu. Isuk mah atuh geura mimitian pacul. Oke isuk mun daek eta ge ketang. An kitu we maneh mah dititah ku kolot teh. Jadi sada-sada kinciran aing kalawe tot atuh. Untung aing ka dieu. Aku naon ieu bisa lesot kieu. Ieu mah euy rada we haneuteun di leuweung oge di sadapan tah ayeuna mah. Nah, tinggal neulean sawah ayeuna mah euy. Waras deui ya. Aing mah hari pinuh teuing teh cai teh hari garing teu kapalang garing aing da teu kaop telat ka sawah aya we tigaweuna teh. Aduh kecewaan aing geuning tarik cing horeng cenah ti ka dieu ge euy. Baru kurang saban poe kieu we jeung kieu nya cin. Nah sia hayang kumaha atuh we. Nangis puguh kieu meureunna. Can aya teh kamajuan hirup teh cin ya teh cicing we di dieu kieu. Lah atuh we nu penting mah urang mah bersyukur mesin sanajan hirup di kampung oge di gunung di dieu. Lain urang teh lain teu syukurannya atuh heueuh we cin atuh manya kieu-kieu wae. Ah atuh nu penting mah awak jag-jag we buburuhaneun aya dahar manggih ya bisa menesok obatin pikiran atau mikiran naon. Ih pancen pan urang teh jaga angket teh berenah yang rumah tangga ulin ka wewe manya teu boga duit mah. Dah alkebatan rek payu atuh sia we. Ih sia mah ka aing teh. Aing nyangke geus aya jodohna mah tuh bakal rumah tangga cin. Geus waktuna mangke ge oge. Aing geus 3 poe teh panggil jeung si Neneng cin gawe wae urang ya. Atuh pan eta sia meureun ngumpul atuh ai gawe wae mah teh duit meureunan we. Pas mau anak domba aing ti mangajo. Nya lumayan we gitu dikumpul-kumpul mah beukeun ngan anak domba. Tuh eta pan sia geus boga atuh seserahan jeung ka si Neneng eta anak domba teh aya tah. Lamun geus puguh si Neneng nadaekeun. Nah ada sia tuh ai cita-cita teh nah yang ka saha tuh sing puguh ari ieu teh. Ai pas hatena mah hayang ka si Neneng ya teh cin euy. Sing bener geura hirup siana sing pararuguh sia teh. Jadi sia teh puguh cekelanana. Urang teh erek bener rek ngomong cing ka indung si Neneng teh rek jeung indung urang jeung bapak urang ya teh ka si Ece ka ditu ka indung si Neneng. Kana era pisan urang teh teh. Yo, we ari niat teh manek bener manek kudu era sagala geus we nekat we atuh kumaha engke we atuh ditarima jeung henteu mah maneh teh. Aing teh era mah bisa ditolak ku si Nenengna atau ku si Eceuna. Wah teu mendak tolak teh urang segede jambu Bangkok meureun jeung. Acan ge acan atuh deui sia mah geus sok di sawang pi ka nyerieun teh. Dari si Ece mah cek urang moal we ari matak ai si Ece mah meureunan kumaha jelmana. Heuh aing teh can paruguh pamikiran teh. Nya tuh sabari ngumpul-ngumpul heula we atuh ayeuna mah lah. Lah, sia wae kos jalma sulang seling. Yep lah mending uang si sadut yep. Oh, atuh hayu pan si Ece teh burit ayeuna teh ngaliwat cenah. Apaan ayo yep cukup. Ayo hang mental liwat ka si Ece.
dilancekeun keur naon euy? Sadut namanya kenal sadut. Ih, orang ada raguan marane teh tadi geus di marana tuh. Tah, si kowe nu lilana madut kalau ngajak ngobrol di jalan cek urang oge. Paras dut puguh euy ya teh karek baik dawe ya tadi. Puguh nama sadut akan nagih lewat teh aja nu tadi beurang teh nyarita geuningan. Keur tuh indung orang ngaliwat. Aduh, sia meucin. Kakak jo asup we kadinya we izin si Ece oge. Kurang tadi res, euy aing si Duru lah. Lain si Duru ka kamari manseuneu maneh mah tempota. Pan ieu keur diurung pan kurang keur ditiup. Bagus ya, kitu-kitu wae ge meni parasea atuh. Barudak nya geus di marana maneh. Si Sadut ti tadi nungguan. Geus ngobrolkeun si Neneng puguh teu sok sieun ditolak cenah ku Ece. Ngamana we sagala wae cin. Apaan heuh sia teh tadi nyarita di jalan kitu lin sia teh ka si Neneng cenah langsung ditolak ku si Ece. Megeus era keh. Deng atuh wi, ece mah moal tu tasita moal tu dah tuduh. Kasaha we ari geus jodoh nama. Tah kadenge ku si Awi sia masuk pondok harapan we naon teh. Megeus kehed sia mah ngerakeun we urang. Ek bener mah ulah era wi da urang ge jalma teu boga. Lah atuh mah heureuy we atuh dut. Masing ek nyaan ge pek teh teuing urang mah. Tah kehed dengekeun pilancekeun sia tah eta ngomong aya nya tujuan tah geus aya remeng-remeng eta tinggal manehna kumaha sia teh. Megeus lah ulah dibahas betul heureuy urang mah cin. Ini urang mah salah kulancek wi ari si Neng na daekeun mah pek teh teuing. Ulah dibahas cewek dut tah. Ah, kumaha maneh we atuh tujuanna da urang mah sakedar ngadengekeun. Kadenge cin kumaneh si Kowi. Puguh Ece di tadi ge hayu we ngantelunut ka urang teh teh keur di jalan teh Cek. Deng atuh ari ece mah pek teh teuing, rek kasaha-saha oge. Ah kitu kira-kirana Ece satuju kitu Cek amun si Kowi ka si Neneng Cek. Ece mah moal rek ngahalang-halang, da ece mah sakieu ayana, ece mah jelema hina. Cek ai ka urang mah tadi teh ngomongna Cek geus boga anak embe cenah keur seserahan ka si Neneng cenah Cek. Megeus teh sagala pisan dibahas atuh cin mikat jeung akar-akarna sia mah dibejakeun geus si Ece. Apaan heuh lain sia tadi nyarita ka urang kitu sia teh kehed. Megeus era ka urang cin lah. Neng atuh syukur ari geus aya pangaboga mah. Bibiritik we ti ayeuna. Ah, pimitohan sia kadenge wi tah nyarita ka. Kunaon maneh cin make susurian? Atuh da Cek si Kowi aplikasi rieu da teu ngomong depokna teh. Boga anak bae cenah urang keur seserahan ka si Neneng cenah atuh da urang teh hayang cari kumaha. Neng sakitu ge aya kahayang atuh meureun cin. Heueuh cenah mah Cek nurutan Mang Ajo bareun mas kawin ku ieu ku domba Cek sajodo cenah. Ari aaduk kamarana. Teu aya aaduk pa keur ningali heula cai ka sarawah sareng barudak. Deng endong moal di dieu. Ba Debi bobojong teh Neneng. Dak gerada lahar liwat geus asak. Heuh, mah maneh geus hafal geus di sawah tadi. Heeh gerakop ya.